Mas Roy, kenaon koreh wae. Paingan wing neangan di hareup eueuh. Biasa keur ngajaten keur ngopi. Hei, ek naon ka dieu? Ek minta kopi nya. Gagabah wae aya nyarita teh. Yeuh, ayeuna teh keur usum kurban. Heugeuh mah kitu mun usum kurban? Anteun urang meuli sapi. Wow. Lah gandeng, kopi jeung rokok gepan. Minta ka uing. Ayeuna jauh-jauh meuli sapi. Geus ulah sok loba ngobrol. Tiap buruh, anteun. Kela atuh kela ieu pacul nyampe aku aing mau pacul geuning. Teu tiap buruh tuh. Nah, Udah apa sakina? kela. Atuh. Ieu mah bakalnya teh atuhnya. Oh, jelas satu sama. Tah, Mas Roy tinggali atuh meuli sapi di dieu. Paraheno gitu. Oh, bener-bener teh heureuy euy. Ih, atuh geuning. Urusan kurban mah selalu pakai heureuy. Biasana sok heureuy wae di dinya mah ngabohong. Gagabah tinggali atuh. Sapi mah semara gagal. Tah, kat geledek kieu euy. Nya, Tah ieu super. heuh. Halus ya gede euy tah. Gawat atuh ieu hayu we tunjuk ek nu mana da loba. Atuh milihan numpang badagna, pokona nu mahal. Aneh ieu mah hayu we diilikan. Tah, Da jualan ieu. kat bahipung ieu euy. Ek nu mana ek di belah ditu, ek belah mana ieu teh. Ke heula atuh milihan heula, da kudu asak pamilihan. Lain ieu mah curiga geus ku batur ieu mah da geuning loba ngaranan sapina ge. Heueuh nya keong tanyakeun atuh. Tuh udah kabeh ngaranan ieu mah. Mang teh tanya heula. Pokona panggedena we. Tawa ieu mah badag mah. Tuh, anjis tuh. Kat badag ieu nya. Tingali Oh, bener ieu mah kat pejel kieu. tuh wah jaba bager ieu mah. Heeh. Tinggal ditandukna katroes gitu. Geus atuh lah. Jadi kira ieu gitu. Nya sok dari uan ek meulina ge. Geus lah. Badag ieu nya we. Wani ieu mah. Wang ngerakeun pokona mah. Dibawa ka lembur teh. Geus. Gitu ieu we. Geus duitan wa lah. Harganya. Geus hayu duitan duitan. Senam. Tuh si Adi tuh. Oh, ka ditu, wah ka ditu. Sugan teh ke belah ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji mana we abi teh bade meser sapi? Tapi Mohon. Tadi tos saya abi ngilikan, tos anu kanggo nu rada buah hipung lah. Cocok kata pokona mah moal ngisinkeun di sana ka lembur teh. di mana ya negara Sakena? Mana teh? Alamatna Mohon. abi ti Ciakar Sukamaju. Numpang waspal itu teh, sabar tadi teh. Bener euy sih. Bener sih kayak teh. Sebenarnya. Mohon siap. Kada di kesan ayeuna pinternya. Atau terus dari tamat orang. Haji panginten abdi nyanggakeun artos kangge ngagaleus sapi. Hampir abdi abasna insyaallah kene disangakeun sapina ya. Terus mudah-mudahan ibadah kurban sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Digentosan di anu tos dikalakeunna sareng Amin. anu mudah-mudahan tahun poeun tiasa Amin. samping deui ka dieu. Amin insyaallah. Jadi oge si Uwa euy meuli sapi. Bener ya mah teu ngabohong anjir. So, Wes jongjon ah. Ya, sapina geus dibayar can? Alhamdulillah nembe beres. Iya, atuh teh bebeja heula geuning ka. Lain duitna kumaha terus kadeukeun can? Entos bieu teh belah ditu. Pas dilunasan. Bener teh ijab kabulna, Entos, kade. Ieu bona. Heula bona. Ieu bona anu dia tuh pabi tos dipangmayarkeun ka ditu. Sapina nu mana sapina? Sapina itu kalau itu Oh, nya. Nggak sesuai ya teh. entos 20 juta 500 nya eta we sok itu anu penten anu ku artos dia tadi dikasihkeun ka abi. Nuhun atuh aya kitu mah nya. Ya wayahna ya keur buruh mah nya. Iya satu Nah, barang keur bensin lah. Ya, mudah-mudahan atas sapina kangge ku anya. Amin. Nu saha ieu sapi teh?
Kami atuh nankur di titah wungkul. Cek aing oge maneh mah nipu wae. Ngarokok ge menta meuli sapi ti mana. Percaya wae di dinya mah.